Dulu eta ge urut arulin di dinya heuh. Ai. Salah-salah deh gitu iya nih. Nah, eta ja kaji kunaon eta? Meten tolongan ang meten. Meten. Kaji. Kuji kaji. Dah kaji. Ayo. Halo sahabat Ciodah dimanapun berada. Buat sahabat Ciodah dimanapun berada, pokoknya tonton terus film keluarga Ciodah yang selalu tayang di YouTube Ciodah Channel. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa di share. Oke, Ciodah Channel, realita kehidupan nyata tanpa rekayasa. Wow. Barala, boga anak letik ih. Pole yang turun segala macem. Mari lagi. Dulu, eta ge urut arulin di dinya heuh. Aing. Jelas segala macam. Urut apa ieu meureun? Meningkat sawah, rezeki malah orang ngogo-ngogo belut, naon tah. Cok, Pak. ada dia. Terus aya tamu gede gitu, Cok. Sanes tilas Abah. Oh, Abah Bade ka mana Bapak? bari ningali piheuletan. Oh. Gitu. Oh, kamar ieu cenah ge Bapak ngada ada di dinya nya. Akhirnya kamari teh cenah eta cai anu kuduna ieu loba pasea jeung cai urang, Cok. Urang nempo ieu lumayan bae kan urang. Eta deket nu abi eta pa horeng. Deket aja itu. Oh, di dinya. Atuh mending calik heula bae pa tah ka dinya. Kin abi nyarak cai heula. Urang bosen, Cok. Cai wae teh aya ketik-ketik kopi atuh. Pan kamari geus cair eta bansos teh. Heeh, kene coba abi ka ditu heula pa calik heula ka dinya sakedap. Ngarangda nya nawaran cai we cai bodas. Heuh dipikir-pikir mah eta nya. Lamun di permak mah eta geulis terangda eta nya. Tapi sekolot Oke bae lah. Urang pusing ieu loba nu ngorak kene ieu. Jeung nu ngora mah. Nah, itu Cek. Iya, jajalon pugu Pak. Nah, jajalon teh doang kumaha, Cek. Iya, coba sok kasaan tah. Dangder. Bener ya, Cek nya. Oh, kamari teh dibere modal teh kanggo usaha kieu, Cek. Sanes eta mah, sanes usaha. Atuh mending usaha bae sakali ngadamel nu kieu, Cek. Padahal mah cuman Nah, hararese teh kan. Lang tos sabaraha taun, Cek. Lah, Pak, abi tos sabaraha? Encan ku tahunan mah eta. Anyar kene, ku anyar kene tapi tos mungkar ku idah mah gitu. Oh, idah mah geus beres nya. Nuhun. Pantesan kamari Pak Haji eta teh nya. Kadieu dicirilikan wae tah, Oh, Cek. pugu eta udah-udah bae eta ka abi teh serius teh eta Pak. Abi mesari ararisid zaman mah atuh jelema ayaan kitu mungkin mah di dieu mah di kampung mah di lembur Di mah. lembur mah eta. Eta teh hajina 7 kali 12 kali tadi eta. Umroh eta 12 kali. 12 kali. Mohon ai mun ngahajina mah eta tos sabaraha 7 ting 3 kali eta. Mah eta sawahna boga sawah teh di dieu teh. Pugu sapieuleut tempat jeung abi barat keur abi masih carita kene jeung Bapak si Dede. Pernah pas saya abi masih dikeun pieuleut jeung manehna. Wah, mah deket nu Bapak meureun di ditu nya. Iki urang makan aja rek ka ditu urang. Oh, rek ka ditu moal. Atuh arek mah abi tadi lagi ieu keur beberes heureuy ya. Ja arek ka ditu rek nong sawah gitu sok. Soalnya caina tarok lancar puh kudu dibobor-boborkeun bae. Tapi kieu Cek, kamari eta bantuan kan artos dicairkeun. Eta mun bisa teh Cek ulah hinjeun Bang Emok. Nah, tara aya pinjem Bang Emok mah. ai teh hati mah uli mah. Lolobana kan nu nginjem Bang Emok eta jeung tutup lobang gali lobang. Nginjem ka dieu, nginjem deui ka ditu. Cek mah ulah jadi nu kitu Cek. Teu abi mah Ya, eta usaha we usaha yang kiripik nya naon gitu Cek. alhamdulillah tah ge panuhun Lah, Pak. urang ka kantor lah Cek. Jadi teu lah ya. Nya kita aya naon di dieu. Nya Cek nya. Nya Pak nya.
Tapi iya cek. Kenapa? Kenapa deui deh? Cai. Abi hoyong ieu dicanak we ka di ka sawah wios ieu. Atuh iya tenan naon. Oh, udah lumayan atuh nya. Eta kamari katampi eta. Oh, anu artos 6 juta. Katampi eta. Alhamdulillah katampi 5 juta. 5 juta. Mohon. Kan eta kan 6 juta eta geus potong pajak geus potong nanaon eta. Atuh Tirituna ge cenah memang 6 juta eta Pak, tapi kumaha teh ku pagawe desa cik pagawe desa cenah atuh. Bere cenah kami cenah. Bisa kitu, Cok, urang mah. Kayak orang ke desa nah heula, teu meunang di cutat catut jeung. Tapi biasana sok kitu eta. Teu bisa teu eta haram eta nu kitu. Oh. Urang ngabelaan Kang Rangda dibere 6 juta, cai 5 juta. Coba kayak perangkat desa aku saya di datangan. Ya cenah, ya dipotong cenah jeung kami cenah anu kurang ngaju-ngajukeun cenah gitu. Kumaha ceuk, urang kitu wae mah ceuk. Atuh duka eta, ja abi memang sudah teu ngarti ieu kitu kamari geus dicarekanan eta ka jarona. Ulah dulur jaro, dulur RT nu dibere bantuan. Ulah ayeuna mah tempo makana urang rek turun terus ke masyarakat. Bodo amat rek dipaido rek dihujat rek naon. Ayo teu, arep lah. Nya Pak nya. Heuh nya aneh teh kana kudu bae hayang eta teh kan bangsa pagawe desa. Kana ka sawah ieu ge sarua. Mana sawah, ini poho deui Haji Suhendar ieu. Merenya hona. Ini ieu apa nu itu nya ngagadean ieu nya. Kamari teh buru-buru jalan butuh duit. Apa nu itu nya? Allah pangeran. Sawah saat. Untuk aing kakak ka dieu menjor teh saat tah asal kan aing bae. Pegaring lah. Sawah saha meureun di dinya. Nyaho meureun aing di dieu pangsugihan. Sawah aing. Ayo biasa ku aing len. Aing sabodo. Gede-gede pare dari panen ku aing. Sawah saha deh gitu iya nih. Edan atuh aing mah panen anu ieu mah ieu ngajual gabah ieu nganjang di bae kan di miskin. Edan besar kasep ieu aing. Aing. Wah, iya ya sawah urang nah ieu caina saat ieu cai loba ge ieu. Ieu padahal cai loba ieu. Urang sawah aing saat ieu. Astagfirullahaladzim bisa anu mendet ieu. Saha aing mah ieu. Dong kieu ieu tah. Jelema anu koret ya di duniana ya kieu cai dipendet-pendet tuh batur ge naon salah sih yo aing aku pergi tare aing tarai ya cai tadi alirkeun mah kesalahan eta jelema tadi kene ku aing hiji boborkeun kali pendet we doang eta. Ya Hayang ngesang jeung aing. Hei, naon Kak? buka kakak. Tah, Haji. Kakak. Nah, datang-datang ngambek-ngambek. Atuh naon eta maksudna eta di pendetar kanu kula. Urang Eta mah diboborkeun. pendet kan enggak. Ieu hanca sawah Kang Haji. Atuh, Ieu sawah urang, caina aya di dieu. atuh eta kana dibokerkeun atuh ka dieu saat. Kudu adil je ulang. Kudu adil, kudu adil. Mah buka sawah ge aja, buka sawah. Ieu dewan teh meureun. Atuh nek naon masalah aing dewan aing tukang tani ge aing tukang tani rek naon gitu. Ngajedok di kantor biasana ge oknum dewan mah di ditu rapat horenganan menyerap anggaran. Ulah kitu ji. Eueuh nu kitu Terus, mah balik. oknum eta nu kitu mah. Kabeh ke masyarakat mah kudu dibantuan ku urang. Gara-gara cai we haliweuh kakak mah. Kakak Haji tah. Hampura Haji, hampura. Abdi keterang tadi di tetangga nu sabelah dieu ieu gaduh Haji anu geus 12 kali hajina cenah heuda. Abdi mah di dieu da cuman ngagade. Oh, pani tadi nama ieu sawah si Misnah ieu. Kon kudu di ieu. Kamari ieu ngeka tulung ka urang ngegadekeun arek umroh. Atuh lain ka aing eta si eta digadekeun nya. Aing Nah, kana cuma kadewan ambek-ambekan we. Coba siji urang ambek-ambekan bae da geus kolot isin. Mikir sih. lain masalah kitu ja. Pare aing atuh moal panen aing. Eta kan tare ge kan cai ge aya 2 teh cai sakitu lobana. Terus hayang kumaha Haji?
Nah, eta ja. Haji kunaon eta? Ayo moal mah. Ka haji gimana eta? Ayo sion ayo. Kak Haji. Pak Dewan. Eta sion. Komo ieu pa tadi lagi digade ieu. Kuai ya, ayo Haji gawe naon haliwanan Pak Dewan? Cicing. Kita kuai dibuka kuai. Ulah haliwanan Kak Haji. Semua bang tak Kak Haji gawe naon Kak Haji? Iya, aku panjang. Kuai dia. Izin ke batur, izin. Hei, kacau. Yes. Pak Dewan ngeus Pak. Pak, udah Pak. Batur Kak Haji. Gerak, jelema tolong. Tolong. Miskin. Miskin, tolong anak miskin. Modar dia makanya je ulah sobong jadi hirup teh. Hirup kan cuma sekali je. Awan dulu dikapika sombong kan. Mas geura udah ngaditu. Makanya ulah sombong, dunia mah diberikan titipan je. Ayo dipayahan nih. Lain dipayahan. Makanya ulah sombong, kesombongan itu tidak boleh je. Haji. Haji, Haji. Dah lah Haji. Ayo yo. Yes, gerak tolong. Tolong.